A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sareng kudu areling maraneh kabeh idwa adna dina nalika ngajanjikeun kami nu agung. Bi alifin kalawan dibaca make alif, wa adna wa duniha jeung kalawan teu make alif. Wa adna. Musa ka Nabi Musa alaihi salam arba'ina kana 40 naonana lailatan peutingna. Nuti tegasna mikeun kami nu agung hi ka Nabi Musa indang kido iha dina nalika narima beakna itu lailah atau rota kana kitab Tauroh lita malu karena yen supaya ngamalkeun maraneh kabeh biha kana Tauroh. Tsumma takhadtum tuluy ngajaradikeun maraneh kabeh al ijla kana patung anak sapi alladzi anu sogo ngabentukkeun hu kana itu ladzi lakum pikeun maraneh kabeh saha as-samiriyu Musa Samiri ilahan karena jadi Tuhan mimba di tina sabada Musa ai ba'da zahabihi tegasna dina sabada berangkatna Nabi Musa ila mi'adina kana janji ti kami nu agung wa angtum bari ari maraneh kabeh zalimuna eta pirang-pirang jalma anu darolim kabeh bitikhadhihi ku ngajadikeunna itu ijla liwad'ikum karena merenahkeun maraneh kabeh al ibadata kana ibadah fi ghairi mahaliha dina salianti tempatna ibadah. Tsumma afauna salajengna ngahampura kami nu agung angkum ti maraneh kabeh mahauna tegasna ngahapus kami nu agung dunubakum kana pirang-pirang dosa maraneh kabeh mimba didzalikal ittikhadi dina sabada itu ngajadikeunna maraneh kabeh kana patung anak sapi. La'alakum buah-buah maraneh kabeh taskuruna eta bakal salukuran kabeh nikmatana kana nikmati kami nu agung alaikum atas maraneh kabeh. Wa jeung kudu inget maraneh kabeh id ataina dina nalikana mere kami nu agung Musa ka Nabi Musa alaihi salam alkitaba kana alkitab atau rota tegasna kitab Tauroh wal furqona nyatana al furqon. Atpu tafsirin ari atap wal furqona eta atap tafsir ail fariku tegasna anu ngabedakeun atau anu misahkeun bainal haqi di antara hak wal batil jeung batil wal halali jeung di antara halal wal harami jeung anu haram. Lalakum buah-buah maraneh kabeh tahtaduna eta bakal narima pituduh kabeh bihi kusabab itu kitab minadh-dhalali tina kasasaran. Wa jeung kudu inget maraneh kabeh idz qala dina nalikana ngadawuh saha Musa Nabi Musa liqaumihi ka kaumna Nabi Musa alladzina tegasna jalma-jalma abadu nyarembah itu ladzina al ijla kana patung anak sapi. Ya qaumi innakum dolamtum anfusakum al ayah kana dawuhan nu neme. Ya qaumi he kaum abdi innakum sayaktos maraneh kabeh dolamtum eta geus daroli maraneh kabeh anfusakum kana pirang-pirang diri maraneh kabeh bitikhadikum ku ngajaradikeun maraneh kabeh al ijla kana patung anak sapi ilahan kana jadi Tuhan. Fatubu mangka kudu tarobat maraneh kabeh ila bariikum kadzat anu nyiptakeun ka maraneh kabeh khaliqikum tegasna anu nyiptakeun ka maraneh kabeh min ibadatihi tina lantaran ibadah kana itu ijla. Faktulu mangka kudu maraihan maraneh kabeh anfusakum kana pirang-pirang diri maraneh kabeh eliyaktula tegasna kana yen supaya ngabunuh sahal bariu Gusti Allah mingkum ti maraneh kabeh al mujrima ka jalma nu lacut. Dzalikumul qatlu ari itu pembunuhan khairun eta nu leuwih sae lakum pikeun maraneh kabeh inda bariikum mungguh zat anu nyiptakeun ka maraneh kabeh. Fawafaqo tuluy masihan taufik Allah kum kamaraneh kabeh li fi'li dzalika karena migawe kana itu taubat. Warsala jeung nurunkeun Allah alaikum kamaraneh kabeh sahabata saudaa kana awan anu mendung li Allah yubsiro kana yen supaya ulah nempo sahabadukum sabagian ti maraneh kabeh badon kanu sapalihna deui. Fayarhamu mangka ngarohmat Allah
ka itu ba'dukum hatta kutila sehingga yang dibunuh itu ba'don minkum ti maraneh kabeh. Nah wasab'ina kana saukuran 70 naonana alfan rebuna. Fataba mangka narima tobat Allah alaikum atas maraneh kabeh. Qobala tegesna narima Allah taubatakum kana tobat maraneh kabeh. Innahu kana saektosna Allah huwa eta ari Allah at-tawwabu eta dat anu maha seueur narima tobat ar-rahimu tur dat anu maha pengasih. Wa id kultum wa sareng kudu areling maraneh kabeh id kultum dina nalikana ngarombong maraneh kabeh wa qad kharajtum jeung nyata geus kaluar maraneh kabeh ma Musa sartana Nabi Musa lita tadiru kana yen supaya sasadu maraneh kabeh ilallahi ka Gusti Allah min ibadatil ijli tina lantaran nyembah kana patung anak sapi. Wasamitum jeung ngadarenge maraneh kabeh kalamahu kana dauhan Nabi Musa. Ya Musa kana ucapan ya Musa ileh. Ya Musa he Musa lan nu'mina moal iman urang kabeh laka ka anjeun hatta naro sehingga yen nempo urang kabeh Allah ka Gusti Allah jahrotan kalawan jelas. Ayanan tegesna kumata kepala. Pakhodat tuluy nyokot kum kamaraneh kabeh non aso ikotu petir. Asohiyatu tegesna jeritan. Pamutum tuluy paraeh maraneh kabeh. Wangtum bari ari maraneh kabeh tang duruna eta nu narempokeun kabeh. Ma kana perkara hala turun ma bikum kamaraneh kabeh. Tumma ba'atsna tuluy ngabangkitkeun kami nu agung kum kamaraneh kabeh. Ahyaina tegesna ngahirupan deui kami nu agung kum kamaraneh kabeh mimba di mautikum tina sabada paehna maraneh kabeh la'allakum buah-buah maraneh kabeh taskuruna eta bakal salukuran kabeh nikmatana kana nikmati kami nu agung bidzalika ku itu ihya ukum wadolalna sareng moekeun atawa ngamendungkeun kami nu agung alaikum ka maraneh kabeh algomama kana awan atau mega satarna tegesna nutupan kami nu agung kum kamaraneh bisahabi ku awan arrokiki anu ipis min hurris samsi tina lantaran panasna matahari fitihi di padang tih wangzalna sareng geus nurunkeun kami nu agung alaikum atas maraneh kabeh fihi di itu padang tih almanna kana manna wasalwa jeung salwa. Huma ari itu mana jeung salwa ataron jibinu eta taron jibin. Ari taron jibin teh nyaeta cenah hiji dahareun anu mirip madu bodas. Wa toiru sareng manuk asamaniu anu bangsa saman puyuh bitah fipil mimi kalawan di entengkeun mimna wal qosi sareng dikosorkeun. Wa qulna jeung ngadauh kami nu agung. Kulu ming thayyibati ma razaqnakum kana lapad anu neme. Kulu kudu ngadalahar maraneh kabeh. Ming thayyibati ma tina pirang-pirang anu hade tina perkara rozakna geus ngarizkian kami nu agung kum kamaraneh kabeh wala tudkhiru jeung ulah nyarimpen maraneh kabeh fakafaru tuluy kalupur maraneh kabeh an nikmata kana nikmat wa adkharu jeung nyarumputkeun tawa nyarimpen maraneh kabeh faqata'a mangka mutuskeun Allah anhum ti itu Bani Israil. Wa ma dolamu jeung tengah dolim itu Bani Israil na ka kami nu agung bidzalika ku itu kufru nikmah walakin kanu sareng tatapina bukti itu Bani Israil angpusahum kana pirang-pirang dirina itu Bani Israil yadlimuna eta bakal ngadolim itu Bani Israil li anna wabalahu karna sayaktosna balukar atawa konsekuensi kufurna itu Bani Israil alaihim eta madarat keur dirina Bani Israil. Wa sareng kudu areling maraneh kabeh idkulna dina nalikana ngadauh kami nu agung lahum ka itu Bani Israil ba'da khurujihim dina sabada kaluarna Bani Israil minatihi ti padang tih udkhulu kudu arasup maraneh kabeh hadhil qaryata kana ieu kampung tawa negara tawa kota Baitul Muqaddasi tegasna Baitul Muqaddas awa arihan atawa arihan. Fakulu mangka kudu ngadalahar maraneh kabeh min hati itu koryah haitsu situm dina sakira-kira karep maraneh kabeh rogodan barina leluasa wasian tegesna anu leluasa
lahajaro nu teu aya halang fihi dina itu uklin tawa aklin. Wadkhulu jeung kudu arasup maraneh kabeh albaba kana panto. Aya babaha tegasna panto na itu qaryah. Mun hinina barina anu narundukeun tawa darongko. Wakulu jeung kudu ngarobrol maraneh kabeh mas'alatuna khitatun. Mas'alatuna ari masalah urang sadaya khitatun eta kakupuran. Aya antu hito tegasna yen supaya ngalebur anjeun Gusti anna ti abdi sadaya khotoyana kana pirang-pirang kasalahan abdi sadaya. Nagefir maka bakal ngahampura kami nu agung. Wa fi qiraatin sareng dicarioskeun dina hiji qiraah bil ya'i kalawan make iya. Wa ta'i sareng kalawan make ta mabnian barina anu diadegeun lil maf'uli kana maf'ul fihima dina itu ya jeung ta. Jadi dina hiji qiraah aya nu ngagenti nagfir teh digenti nun mudharaahna digenti ku ya ngan dimajhulkeun dimabnikeun kana maf'ul berarti dibaca yughfar atawa aya deui nu ngangeta sami deui dimabnikeun kana maf'ul dimajhulkeun tughfar. Lakum kamaraneh kabeh khotoyakum kana pirang-pirang kasalahan maraneh kabeh. Wasana zidu sareng tereh bakal nambahan kami nu agung al muhsinina ka pirang-pirang jalma anu gawe kahadean kabeh bitoati ku gawe toat sawaban kana ganjaran. Fabaddala tuluy ngagentikeun saha alladina jalma-jalma dolamu geus darolim itu ladina minhum ti itu Bani Israil qaulan kana obrolan goirol ladi salianti perkara kila diobrolkeun itu ladzi lahum ka itu Bani Israil. Faqalu mangka ngaromong itu alladzina dzalamu habbatun fi sa'ratin kana lapad neme. Wadakhalu tuluy arasup itu ladzina dzalamu yuzhibuna barina ngaresod ala astahim diluhureun pirang-pirang bujurna itu ladzina dzalamu. Fangzalna tuluy nurunkeun kami nu agung ala ladzina ka jalma-jalma dolamu geus darolim itu ladzina fihi eta tetep dina alal ladzina dolamu wad udzohiri ari nempatkeun isim dohir maudhi al mudmari dina patempatan isim domir mubalagotan karena ngabangetkeun fitakbihi sa'nihim dina gorengna tingkah ladzina dolamu. Rijzan kana siksa adaban tegasna siksa Ta'unan tegesna ta'un tau penyakit minas sama'i ti langit bima kusabab perkara kanu geus bukti itu Bani Israil yafsukuna eta parasek itu Bani Israil bisabab bipiskihim tegesna kusabab pasekna itu ladina dolamu tau Bani Israil teh ay khurujihim tegesna kaluarna itu ladina dolamu ani taati tina taat ka Allah. Fahalaka mangka ruksak minhum ti itu ladina dolamu fisaatin dina waktu sak jam saha sabuna 70 naunana alfan rebuna au aqallu atanapi anu langkung salit tina itu sabun. Wadkur sareng kedah nyarioskeun anjeun Muhammad ieu di komen ku Syekh Ahmad Sawi bahwa nu leuwih pantes mah ngarah munasib kedah nama musannif teh cenah wadkuru soalna ti dituna ya Bani Israil adkuru nikmati allati ya di komen ku Syekh Ahmad Sawi. Idis tasko dina nalikana nyuhunkeun cai saha Musa Nabi Musa ayat tolaba tegasna nyuprih Nabi Musa tawa nyuhunkeun ka Allah as-saqaya kana cai liqaumihi pikeun kaumna Nabi Musa waqad atisu sareng nyata geus harauseun itu kaum fitihi di padang tih. Fakulna mangka ngadauh kami nu agung idrib biasokal hajar kana lapan nu neme idrib kudu nenggeleun anjeun Musa biasoka ku itek anjeun al hajaro kana batu wahwa sareng ari tu hajar alladzi eta batu farro anu hiber tawa kabur bisaubihi sarta acukna Nabi Musa khafifun tur eta anu ipis tawa enteng murabbaun tur eta nu berbentuk persegi berbentuk kotak karo si rojuli barina tetep saukuran sirahna lalaki rohomun eta batu marmer au kadanun atanapi batu cadas pada roba mangka nenggel ke Nabi Musa hu kana itu hajar fang pajarot mangka nyembur insakot tegesna belah wasalat jeung ngocor min huti itu hajar naon isnata asrota 12 naonana ainan mata air biadadil asbati kalawan hitungan suku Bani Israil tawa turunan Israil nyata 12 suku teh.
Qad alima nu nyata geus apaleun saha kulu unasin saban-saban manusa, sabtin tegasna saban-saban suku tawat turunan Nabi Yakub, minhum ti itu Bani Israil tawa asbat, masrobahum kana tempat nginumna itu unas, mau diasur bihim tegasna tempat nginumna itu unas, fala yusriku mangka moal ngarejengan hum ka itu unas fihi dina itu mau diasur bihim saha guairuhum salianti itu unas, wakulna jeung ngadauh kami nu agung lahum ka itu unas, kulu kana lapan kulu ileh, kulu kudu ngadalahar maraneh kabeh, wasrobu jeung kudu ngarinum maraneh kabeh mirizkillahi tina rizki ti Allah, wala ta'sau jeung ulah nyen karuksakan maraneh kabeh fil ardi di muka bumi mufsidina barina anu gawe karuksakan. Halun ari ieu mufsidin eta jadi hal tarkibanana muakkidatun anu nguatan li amiliha kana amilna itu mufsidin. Man tegasna jalma afia anu gawe afia tawa gawe karuksakan, bikathril mumatsalati kalawan dikasrohkeun fa'na, afsada tegasna jalma nu gawe karuksakan. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bissawab.